Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah sareng Ibu Nudi Hormat, para ketua RW, RT, sareng tokoh masyarakat Nudi Hormat, sareng rerencangan abdi nu berbahagia. Alhamdulillah, urang tiasa kempel di dieu pikeun ngarayakeun sareng memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia nu ke-71. Atas nama panitia penyelenggara, abdi ngucapkeun hatur nuhun pikeun kehadiran Bapak, Ibu, sareng sakabeh anu hadir di dieu pikeun ngarayakeun 17 Agustusan di tingkat kelurahan Desa Biawak. Hadirin nu dipihormat, rangkaian acara nu bade urang ikuti nyaeta antara lain kahiji bubuka, kedua nyanyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut mengheningkan cipta, nuka tilu sambutan-sambutan, nuka opat nyaeta penyerahan hadiah, nuka lima panutup atau doa. Acara nuka hiji nyaeta buka. Hayu urang sasarangan buka acara ieu ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjutin ke acara nu kadua nyaeta nyanyi lagu Indonesia Raya, dilanjutkan ku mengheningkan cipta. Hadirin dimohon nangtung. Hadirin nu dipihormat, pikeun mengenang jasa para pahlawan, hayu urang sasarengan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pikeun para pahlawan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Rengsek. Hadirin dipersilahkan linggi. Hadirin nu dipihormat, acara nuka tilu nyaeta sambutan-sambutan. Sambutan kahiji nyaeta di Bapak panitia penyelenggara ka Bapak Mulyanto diaturanan. Sambutan nuka dua nyaeta di Bapak Lurah Desa Biawak nyaeta Bapak Widianto ka Bapak Widianto diaturanan. Acara selanjutnya nyaeta penyerahan hadiah-hadiah kanu menang lomba-lomba perayaan HUT Republik Indonesia. Pengumuman sareng pembagian hadiah nyaeta pada dipimpin langsung ku Bapak panitia penyelenggara ka Bapak Mulyanto diaturanan. Hadirin nu dipihormat, urang tutup heula acara resmi ieu ku pembacaan doa nu bade dipimpin langsung ku Ketua MUI Desa Biawak nyaeta Bapak Kiai Haji Dandi. Ka Bapak Kiai Haji Dandi diaturanan. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Pak Kiai. Hadirin nu dihormat, hatur nuhun atas perhatianna. Sakitu nu kapihatur ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.